Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pamirsa subscriber YouTube Mang Cecep Gorobacep anu satiasa tuhu manco di mana wae ayana. Dina dangat ayana urang medar deui carepon tina majalah Mangle tahun 1858 nomor 16. Carepon anu baris kapidangkeun dina wengi ayana nyaeta 3 kali salamet. Ye nu nganggitna Narayana, termasuk pengalaman pribadi surat pamirsa. Sumangga supados teu nyangkolong teuing kana waktos wilujeng ngadangukeun. Beda jeung tulisan anu ti heula-heula, sakali ieu mah moal ngasongkeun carita nu geulis jeung nu kasep cara 2 kali dipegat jeung Yoki jeung Cuag. Sakali ieu mah rek medar pangalaman pribadi. Ari mistina mah diasupkeunana teh kana rohangan pangalaman para mitra, tapi saperkara teu aya pikasirieunana, malah pohara pisan teu uyahanana, kaduana panjang teuing. Patali jeung teu uyahan teh ari alusna mah ku para mitra teh ulah dibaraca, mending baca tulisan anu sejen bae, nu leuwih mangpaat, geus bae semet ieu mah liwat. Tapi lamun aya mitra anu kekeh bae terus maca, muga ulah kaduhung komo nyalahkeun mah ka nu nulis, sabab nu nulis mah geus ngabejaan ti awalna ieu carita teu uyahan. Nah, atuh carita teu uyahan make diasupkeun bae kana Mangle. Hih, apan nyadiakeun anu hublodruk anu ku dokter dilarang ngadahar uyah. Salamet mimiti. Harita teh Desember 1845 di salah sahiji kabupaten di tanah Sunda. Sejeroning urang yang hareupan musuh anu ngayakeun perang kolonial henteu sepi-sepi, yang hareupan balai anu henteu tembong tur datangna ti pihak urang keneh. Balai kieu teh biasana mangrupa fitnah jeung provokasi. Upama zaman harita aya jalma anu teu tuah teu dosa, malah ceuk paribasana henteu nyaho dihitut biuk, heug diharuas harewoskeun yen manehna sanyana mata-mata musuh atawa kaki tangan nikah, eta jalma geus beunang ditangtukeun baris paragat nyawana, isuk pagetoge jadi mayit. Ari prak-prakanana geus tara make panjang dipapai deui, sumawana make jeung dijagragkeun ka hakim anu adil teh, tampolana aya nu tara-tara acan ditanya heula, jol-jol cedor bae dibedil. Untuk kitu dicorag ka imahna, sirikna teu digusur dibawa kanu singkur dijauhna, dinu sakira teu kasusud kunu nyusul, teu kapendak kunu mapai, carana maragatkeun estuning teu beda ti maehan anjing budug, teu aya pisan ras-rasan. Salah sahiji ti antara alasan-alasan fitnah jeung provokasi teh nyaeta kajurung ku hasud, kabawa ku ngewa, tegasna kudu meh sirik pidik. Lamun teu alasan eta tangtu kulantaran sieun karebut kakawasaan, sieun eleh pangaruh, maklum atuh harita teh rea jalma anu lir kokoro manggih mulud, mangpang meungpeung hayang jadi nupang akang-akangna. Alasan sejenna dume hayang ngulangkeun kanyeri anu bareto-bareto kungsi hayang ka anakna ditolak, atawa dumeh kungsi pasea pasal cai susukan pikeun sawah, malah aya nu nyieun provokasi dumeh bareto kungsi ditagih hutang.
Ari kaayaan masyarakat harita teh gugundukan lamun cara hayam teh mah sakur anu harus kokotakna eta nu rea pangikutna. Lamun teu kitu ditenjona teh pakarangna beuki rang geteng pakarangna beuki rea nu miluna. Henteu heran lamun bangsa eta jadi rea bapa anu ngabogaan laskar itu pasukan ieu barisan eta. Tadina kaayaan suasana katut masyarakat serupa kitu kuring diparilih jadi anu pangcapena di kabupaten eta. Geus tangtu bae lain dumeh kuring mah urang dinya pituin kaliung kasiput ku baraya-baraya, kaduana dumeh dipihade ku unggal golongan, menakna somahna patanina padagangna ulamana malah urang Tionghoana oge. Kituna teh kawasna dumeh kuring pituin urang dinya jeung sok resep cacampuran aya dina lapisan mana bae henteu sereg dipanto. Ari pangkat kuring teh resmi nama pejabat bupati tapi ngarangkap jadi ketua KNI, ketua Markas Gabungan Perjuangan, anggota badan eksekutif KNI daerah jeung titik-titik ulah diseungsirikeun guru darurat SMP. Cindakna cukup pikeun dipake kasirik kuno asa henteu kabagian alas, padahal kituna teh kuring lain menang hayang sumawana make nonjolkeun maneh mah babakuna mah dumeh kuring pituin urang dinya. Cek barudak kiwari teh mah mendapat dukungan dari semua lapisan pangpangna tibaraya jeung golongan gajah anu kuat. Di antara golongan zaman eta aya golongan anu kukuring sabatur-batur dipicuriga sabab butbet beja. Tapi pohara samarna yen biruang arek ngabasmi golongan anu kumanehna henteu dipikaresep. Kacurigaan kuring cocok jeung kapala resimen ari biruang teh boga backing sajumlahing polisi di kabupaten eta anu didawalat terus dilindih ku golonganana nu jadi komisarisna salah saurang dedengkot biruang. Patali jeung kacurigaan teh tuluy kuring masang mata-mata sifat alok keneh anu sinamilu aktif dina lingkungan pangurus biruang. Di manehna kuring menang beja yen biruang geus nyieun daftar hideung pikeun nyulik tilulas pamimpin di kabupaten eta. Di antarana kuring kepala resimen jeung anggota BE ari nilik daftar teh anu 11 baraya kuring malah anu ditenden pangluhurna teh hiji gegeden pensiun. Puguh bae kuring kepala resimen jeung badan eksekutif beki tambah hati-hati serta nohagaan perjagaan diantarana ngarang kode pikeun silih bejaan. Sakur anu aya dina daftar hideung kabeh diharewosan supaya caringcing ari pasukan polisi kajajaden teh kalawan rikip tambah keras ditalingakeunana. Anu samar keneh teh iraha waktuna nyulik saha jalmana anu dipapancenan jeung anu 13 teh arek disakalikeun atawa ditungtut saurang-saurang ieu teu kapendak papanyanana. Kawasna dasar pijalanan kuring kudu salamet dina hiji mangsa kabupaten kuring dilanglang ku tatamu agung teu kudu dicaritakeun deui ari riweuhna anu sasadiaan mah kabupaten pikeun pangkuleman para tamu ngan sirikna henteu disangling. Tatamu sarumpingna liwat asar geus dibagiakeun tuluy leleson sabab engke peuting pukul 8 arek rapat umum di pandopo. Sabot tatamu leleson kuring nyelang heula balik hayang mandi jeung disalin pukul 7 kurang saeutik geus dius deui dina Austin leutik sesa Jepang. Sabab jangjena ti pukul 7 nepi ka 7.30 tatamu palai ngadangu laporan-laporan kuring. Sabada taruang arek prung pisan rapat jolok kasmina pagawe kuring anu dipapancenan beberes di lebet ngabejaan yen aya telepon ti indung barudak kalawan idin tatamu kuring nyelang heula ka jero rek nembalan telepon. Halo, Japati, ceuk kuring make kode. Halo, Lele. Jawabna ku kode deui. Tetela sora indung barudak. Ieu telepon teh kaopat kali tapi Lele cenah keur kapalang pisan sasauran jeung tamu. Ieu Pak, sapenting ieu ulah baliknya. Biruang, sigana mah mimiti rorontok. Lamun kapaksa kaluar ti kabupaten, menta dianteur. Panjang nama, engke bae sabada rapat nelepon deui ka Japati. Kurung Japati dijaga ku anak gajah jeung laleur.
truk suara telepon dikaitkan atuh kuring teu sempet nanya-nanya acan hatebet ngaradak seseblakan. Kuring turun arek ka pendopo deui ari ngalieu ka kenca katuhu sing horeng kuring dibarengan ku Ajid jeung Damiri mani dihapit siga kanu sieun ngamuk maranehna ti pasukan gajah. Antara tangga jeung pendopo nenjo tilu pamuda anu teu wawuh nyalamperkeun bangun aya perlu penting pisan ka kuring, tapi memeh maranehna pok ngomong geus dipegatan ku Ajid bari ngagilirkeun parabelum. Biarkan bapak kita lewat, jangan diganggu. Bari ngalieu ka kuring kapas putih cenah. Dina hate kuring mani ngagebeg ngadenge kode eta anu maksudna mah awas maranehna teh bisa jadi anu rek nyulik. Arek abus ka pendopo ku kuring kareret yen perjagaan pohara tohagana unggal 5 meter aya budak TKR. Harita mah acan diganti jadi TNI jaba sawatara meter tadinya barudak gajah. Samemeh kuring diuk deui deket jajaran tamu agung nyamperkeun heula kapala resimen harewos make kode. Cek Japati biruang kawasna mimiti rorontok pagar geus diayuman. Kapala resimen ingguk leos indit tuluy kuring ngaharewasan ki anggota BE cara ngaharewasan kapala resimen ieu oge leos indit. Kakara kuring diuk. Caramah mah geus dibuka ku ketua seksi pertemuan malah harita tamu agung geus ngabubukaan pedaranana. Teu lila kuring ngadenge klakson mobil di luar disada 3 kali 2. Det 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 det. Moal salah deui kode ti Kapten Danu ngabejaan yen pangjagaan diteguhan sarta katenjo ki anggota BE ngomong jeung sawatara urang anu ngaranna aya dina daftar hideung teh kuring regreg tandana sararea geus taki-taki tapi barang diilikan ti tukangan meja hejo bat henteu nenjo gegedean pensiun teh tempatna anu geus disadiakeun teh didiukan ku kiai alim lenyap hate kuring ngalenyap. Bubar kumpulan sabada tamu agung lalebet ka kamar-kamarna kakara kuring aya waktu nyarita dina telepon jeung nu di imah. Pondok namah kieu 2-3 menit sabada kuring jung ti imah rek ka kabupaten jol aya tiluan barudak ngora anu teu wawuh tur teu marake tanda pasukanana neranyakeun kuring malah pokna ditembalan ku tamu agung ti kabupaten mapagkeun kuring cenah disadiakeun mobilna magar teh pohara pentingna kudu kairingkeun ayeuna keneh. Pamajikan jol curiga bae dijawab yen kuring karesimen bisa jadi terus ka kabupaten ngajawab rada nyalengorkeun. Itu nanya deui iraha cenah kuring balik dijawab ku indung budak tanyakeun bae ku sorangan ka bapa di kabupaten namun nya mah aranjeun jurungan ti kabupaten. Sabota tamu nu teu wawuh di dinya keneh pamajikan ngadenge sora anu susuitan kode tanda bahaya ti kapialo kuring teh anu kahartieunana ngan ku kuring jeung ku pamajikan bae. Kawasna bae tatamu teh najan teu ngartieun oge curiga kana eta tanda buktina gura-giru pamitan komo cenah barang teu kanyahoan deui ti mana daratangna. Pasamin jeung sawatara tatangga liana katenjo geus aya di buruan bari ngalalogas bedog. Ari tatamu leos ari pecenghis kapi alo teh ti pipir haharewosan ka bibina. Gawat mang wartosan. Ulah mulih wengi ieu mah kitu. Culik-culik ngerintip pasamin sina ngendong di dieu. Bilih kumaha onam barudak gajah parantos dipasang di nu poek. Teu ngadaguan dijawab deui kapi alo teh ngaleos bari ngepatkeun pestol. Kitu upama beres mah beja telepon ti imah teh. Kakarage truk telepon dikaitkeun jol aum gede putra gegeden pensiun teh hari wos-wos. Aki ari abah aya ka dieu tadi lenyap kuring ngalenyap. Geus goreng sangka dijawab. Nyaeta ku aki diliekan ti sore keneh beuteuk katinggal. Malah kursi sayagianana ge dicalikan ku eyang alim. Nangkat ka mana? Jawabna pondok. Dipapal ku pemuda tiluan magar jurungan tamu agung. Riseu goyak kieu acan mulih isukna gujrud yen aya pangagung diculik.
Kuring pribadi alhamdulillah salamet dumeh indit manten ka kabupaten 2-3 menit samemeh culik daratang. Syariatna dijaring ku barudak gajah, hakikat mah dumeh ditangtayungan ku Allah nu ngersakeun kuring panjang umur. Salamet kadua kali. Ieu mah geus zaman RIS atanapi Republik Indonesia Serikat. Kuring digawe deui diurut bareto saperkara teu untupan bisa ari digawe jadi bupatian mah talunganan jadi ketua KNI babari keneh tatanya. Kaduana dati bareto ge teu rumasa sosorobot ngudag-ngudag pangkat digawe teh hayang anu cop kana lelembutan. Kajeun gajihna henteu pati gede jeung pangkatna henteu deket ka langit asal hate sugema ku hasil-hasil pagawean. Turku serangan keneh karasa langsung paedahna ka masyarakat henteu make pia deui. Cindakna kuring mah milih pagawean teh ngarah anu surup kana bakat jeung topek kuring. Sabab cek ingetan henteu aya bedana ti pangacau biasa upamana anu bakatna kana kiai heug jadi wadana, anu bakatna kana patih heug jadi guru, anu bakatna semet jadi mandor heug poporose hayang jadi mantri. Jeung jabati eta sakurnu sarupa kitu, lain matak acak-acakan ari kitu. Apan cek hadis oge, ida wusilal amru ilal ghairi ahlihi pantajiri sa'ah. Anu maksudna lamun masrahkeun urusan kanu lain ahlina daguan bae ruksakna. Patali rejeng percaya kadinya sarta yakin kana benerna turuku diri pribadi karasa leuwih ngeunahna migawe pagawean anu ditugaskeun kiwari. Kuring mah milih teh pagawean anu ayeuna. Karasa pisan hikmat jeung nikmatna dunungan malah pamentri percayaeun ka kuring 100%, malah dina rupa-rupa hal anu aya patalina jeung pakuring. Para profesor jeung para ahli boh di negara urang boh di luar negara rajeun menta timbangan kuring. Dina koran jeung majalah ngaran kuring sok diserebut-sebut kana riungan-riungan gelede, boh nu deket boh nu jauh anu aya patalina pakuring. Kuring teh lain ngan sok diarondang bae tapi rajeun diangkat jadi pamarasaran atawa juru sawala ka kantor-kantor atawa badan-badan asal lalogor dipanto. Tampolana tara-tara acan ngeusian surat tamu, anggeus ku ngabejakeun ngaran bae sok jolebus ka istana najan henteu nepi kala rebus tapi aya kalana dipapag jajabkeun. Cindakna pikeun dina kalangan pakuring-kuring teh nya dipikabutuhna ku masyarakat tur timbangan-timbangan kuring sok didarenge jeung dijaralankeun. Tah ieu lebah dieuna kasugemaan hate kuring milih pangkat anu ayeuna teh teu sanggup pinah kana pak sejen najan unggah 3 tingkat deui oge teu kataksir pi ngeunaheun hate. Adi dina hiji poe kuring keur pohara jongjona ngagarap hanca anu keur mejehna dipikabogoh dipigawe kalawan tekad sarta pikiran anu tumplak 100%. Nepi ka para pesuruh ge di bejaan sina nyebutkeun tidak ada di tempatnya. Lamun aya nurek nepungan diri kuring, dol geblus bae pamantri ku anjeun diiring ku dunungan atuh kapaksa kuring kaganggu. Ngan ari kajelema sagede mantri mah kuring teu wani nembongkeun kurang atoh kaganggu teh. Geus sasauran sakadar nyumponan tata antara pagawe jeung menteri anjeunna langsung nimbalan. Pageto rebau anjeun kudu ka Bandung ngawakilan jawatan kana konferensi kilat. Derak-derak diterangkeun kapalai atanapi parentah anjeunna. Kuring atoh kudu aku tilu saperkara dumeh buleud-buleud dipercaya langsung ku mantri. Menih henteu ngajurungan nulian. Kaduana domeh ti samet tahun 1840 nepi ka harita mah kuring acan pareng deui nyaba ka Bandung. Diwaaskeun teh mana teuing sonona papanggih jeung sobat-sobat katut sanak baraya. Komo eta mah anu saurang mani asa geus gok amprok harita. Heuleut 2 jam ti samulih pamentri jol neng komis mawa surat parentah, daftar ongkos perjalanan, duit persekot jeung dokumen-dokumen anu perlu bawaeun ka Bandung. Ti harita hate kuring pohara guligahna hayang garajung malah make sombong hayang garadar sawala
labungan jeung pamarasaran. Manehna teh kabeneran salah seorang sobat medok kuring. Indung barudak di imah menisirikna henteu mekelan daftar persenan oleh-oleh Bandung. Leuwihna tina oncom peuyeum jeung encit model nupang anyarna teh ka wajit-wajit cililin hayang dipangmawakeun. Ari cilakana bet henteu bari jeung sok mere duitna. Nah, ari indung barudak batur, kitu deui. Mesen jeung talatah bari taramahanan keur meulina. Bisi pamajikan batur mah tara karitu, indung budak kuring arek dibawa ka dokter jiwa. Poe Rebo anu geus ditangtukeun kuring geus disadiakeun mobil pikeun nganterkeun ti kantor ka Gambir harita kareta api Jakarta Bandung, inditna ti Gambir. Ti dunungan geus nampa instruksi pangakhirna malah make jeung ngiceup sarta imut. Awas, lamun keur henteu aya rapat, ulah ngaleos ka kebon kalapanya. Ari kuring kadunungan teh asa kadulur kolot batur gogonjakan ngajawab teh males heureuy. Masing ka kebon kalapa ge da moal ngadahar soto babat kabeuki anjeun teu beuki. Dunungan ngaparakatak bari leungeunna nyakal kana telepon anu kabeneran ngirining. Ari kuring kaluar bari nyebut goodbye. Ti kamar dunungan nyelang heula kana meja tulis poho mawa blok note. Geus wawadi ka para pagawe anu rek ditinggalkeun saminggu. Kuring kaluar nuturkeun pesuruh anu ngajingjing koper dibawa kana mobil teu dikana bahasikeun. Dina jok tukang bae ngarah henteu harese. Ari kuring rek diuk dihareup ngarendeng jeung Pak Isang anu ku kuring sok diheureuyan Pangisang supir kawak. Geus mukakeun panto karigek gigireun Pangisang, bit Pak Isang. Ana gaya bag teh dunungan ngudag bari leungeunna pakupis mere tanda ulah indit. Geus deukeut pokna. Ulah tulus indit, aya telepon ti Pak Menteri. Konferensi diundurkeun ka bulan hareup. Ngadenge kitu kuring manirek ngarumpuyuk bawaning ku asa ngadadak lalocotan sasandi-sandi tina kagetna sajongjongan mah teu bisa ngomong melongo bae. Netep beungeut dunungan. Leungeun sabelah telesot gerendel panto suku katuhu geus nete kana tangga teu diangkat kuring cara nu kasima. Dunungan ngartieun yen kuring keur hareugeun pok deui malikan omonganna nu tadi bari ngajak ka kamarna. Pondok namah kuring tetulus ka Bandung anu geus 2 poe 2 peuting di ajam-ajamna dalah dikumaha di imah. Indung barudak siga anu milu handeuel duka dumeh henteu tulus dipangmelikeun encit nu model panganyarna duka henteu tulus ngaso da apan ari aya nu di kawulaan mah kapaksa unggal poe digawe rosa teu cara ari nu purah loba pamenta indit-inditan. Suasana karasa pisan ngareunteut kuring geus teu hayang ngomong-ngomong acan bewaning jarengkel. Ari peutingna sugan jadi panghegara pangangguran nyetelkeun radio ka Bandung megat susuganan kabeneran aya degung Bapak Ojo. Ngaliwat di angkasa bet kabeneran keur ngabahas warta berita. Ari kana warta berita terus terang baik kuring teh sok bosen sabab biasa namah malikan warta berita tadi sore tapi lantaran susuganan disambung ku degung teh warta berita teh diantep bae heula sina behak giliranana. Nah atuh anak gebeg teh ngarenjag dumeh aya wawaran kareta api ekspres Gambir Bandung anu kadua di lebah bendul ti guling sarta sapotong ragrag di jambatan anu cilaka acan kanyahoan sabaraha reana. Sawatara mayit geus beunang diangkat ti jero cai jabat ti mayit masinis jeung stoker anu ditaksir katindihan ku hulu kareta api nu ngalantarankeun cilaka dumeh rel di jambatan dilonceran ku gorombolan. Tamat warta berita teu karasa deui kolosod kuring turun tina kursi brak sedaku reupeurem bari nadahkeun 2 leungeun ka langit masrahkeun raga nyawa kanu kagungan. Syukur alhamdulillah ya Allah anu maha asih. Anjeun ka kuring geus ngeresakeun teu pareng indit ka Bandung numpakan ekspres anu kadua. Ayeuna ku kuring kaharti yen pangersa anjeun kitu teh nyelametkeun diri kuring.
Henteu tahan ku kagagas ngan gabrug bae ngarontok ka budak anu pohara apetna ka kuring nu nangtung gigireun. Budak digalentor diciuman bari murbut cipanon cek lenyapna hate. Lamun seug tadi isuk tulus numpakan espres anu kadua. Palang siang kudu paturai salawasna jeung buah hate anu sakitu di nodna. Penting eta keneh kuring duduk dadak nadar ka Syekh Abdul Qadir Jailani bari dzikir muji syukur ka Allah. Suasana anu tadi ngareunteut bari careudem teh ayeuna mah manggung dibarengan ku caang padang narawangan lir anu nganterkeun puji sarta dikir kuring ka hadirat ilahi sarta lir anu nepikeun salawat ka Rasulullah khatamin nabiyyin. Allah Maha Asih. Salamet katilu kalina. Ayeuna mah geus zaman republik harita kuring teh keur cuti tahunan estuning teh aya pisan gawe penting barudak jeung indungna ngadeun cuti teh di anak cikal. Dumeh minantu hayang dipapatahan nyeun sawatara kaolahan cenah. Ari kuring sejajarah-jarah malah papakean oge ngahaja niron santri. Di sarung polekat di kameja henteu didasi. Jasna imitasi potongan pondok beuheung kameja di luar. Kopeah pamere anak anu balik ti Medan. Tas kulit butut dan beuteung mah teu boga merekis meuni bentet eusina di antarana buku-buku agama kade kaliru. Kuring nyebut teh buku-buku lain kitab-kitab sabab nu sidik bae buku dicitak aksara Latin jeung aksara Arab sawareh. Meulina ge lain ti toko kitab tapi ti toko buku di pecenongan. Eta teh anu sok dibaraca ku kaum intelek nu kurang paham aksara Arab pendek nararasaan mah komplit siga santri modern. Arinya ba estuning salse sakaburuna dah henteu diburu-buru ku waktu indit datang sangeunahna malah anu dijugjugna ge henteu puguh kumaha jungna otobis bae. Parang manggih nu ngetan milu kawetan aya nu ngidul milu ka kidul ngan henteu numpakan anu balik deui ka urut bae. Harita kuring keur aya di Cianjur jarah-jarah boh tinu geus teu aya di kieuna boh tinuju menang keneh. Bada salat lohor diurut batur sagawe di Bojong Meron tuluy pamitan leos ka pangeureunan oplet. Estuning henteu puguh anu dijugjug lamun aya calon nawaran ka kidul rek ka Sukanagara. Lamun nu nawaran kawetan rek ka Bandung da teu aya anu diburu-buru ieu. Ari jol ka tempat oplet calo anu pangheulana nawaran teh. Pak, Bandung Pak, bade mios ayeuna pisan. Ku kuring direret opletna aya tiluan anu geus tarumpak ceuk kuring ka calo. Moal nya indit ayeuna apan itu kakara tiluan. Jawabna, opatan sareng bapak nu duaan deui mah bade disampur di Solok Pandan. Ceuk hate. Dah henteu keur buru-buru ieu. Masih kudu ngadagoan 2 jam ge, heug bae. Heug atuh, ceuk kuring ka calo. Ari rek asup katangen yen anu tiluan teh dariukna ngareusian juru duaan dina pangdiukan kenca saurang deui pangdiukan katuhu di juru hareup tukangeun supir. Ari kuring gek teh dina pangdiukan katuhu juru tukang jadi di tengah-tengah mah pangdiukan teh duaanana ge kosong. Geus kuring celak gigireun supir get tuluy aya nu diuk kawas nama sobat supir da bangun pohara lomana. Ki calo teh henteu ngabobodo da buktina nya ari geus merenah diuk ari gieur supir nincak starter oplet maju. Kuring nagas-nagas batur saoplet malah anu dihareupeun mah di wawuhan si horeng mahasiswa rek balik ka Bandung. Tas ngalongok indungna gering di sela kopi. Ari dipapai bet kuring loma pisan ka bapana zaman ngumbara di Cianjur keur ngora atuh pohara atohna papanggih jeung anak sobat teh anu duaan deui oge di wawuhan ngan henteu tuluy papanjangan. Ukur ditanya di mana rek ka mana. Anu di juru katuhu hareup rek ka Cimahi balik ti Cugenang. Ari nu di juru kenca hareup mah urang Bandung rek balik pagawe rumah sakit Cibadak tapi lain juru rawat. Teu karasa deui oplet geus nepi ka Solok Pandan hareupeun imah sanyana warung katara marketing keban anu rek disamper teh. Bet pohara jauhna tina sangkaan kuring anu disamper teh disangka kitu tah bangsa mamang-mamang anu ilahar usaha antara Cianjur Bandung nu sok indit burit balik isukna mawa dagangan.
Ari ieu ya Allah jagan cek urang bojong herang teh mah ngabaranyai bari ngalenghoy bangsa si Kumpai meujeuna paison anu pelem kaca cepet-cepet na teh moal henteu nu kitu tah. Duka upama santrinyaan tapi kuring mah anu keur sasantrianan nenjo si Kumpai sarupa kitu teh angen jeung uteuk siga silih surungkeun henteu unggal poe da manggih nu kitu komo domeh nu di imah mah model jambal roti beda sagala-galana jeung Kumpai solok pandan. Anu nuturkeunana dipapandekeun ka ucing garong anu sok ngarakab si Kumpai atawa si nyonya teh asa moal jauh papakeanana sidik marahal tapi numpang henteu surup nyerep jadi papaes nu make asa nenjo coet dipake wadah kembang najan henteu beungharep pisan si ucing teh ari loba duit mah kataksir tembong dina cingeusna babangunan teh oplet ku aing diborong jeung supir-supirna cindakna aya cingeus rehe sabalikna pisan ti mahasiswa anu di jero. Bubuhan kuring geus reuy incu ku sapangreretan ge geus kataksir yen eta Kumpai jeung ucing teh lain pamajikan salaki katara dina tindak tandukna ari anu geus kakurung ku usikum kungsi dirapalan ku wapang hulu mah tara nepi ka kitu kawasna bae ucing butuheun ku paisan boa di imahna mah biasa jeung tembang atawa lamuru ari Kumpai butuh ku duit. Arek cat si Kumpai teh bangun asa-asa dina milih tempat kawasna milih mana dikatuhu tengah gigireun kuring atawa kenca tengah gigireun mahasiswa sedengna bela kasenteng kawasna bae si ucing teu pati ridho ari Kumpai na ngarendeng jeung budak ngora kasep ngeujeuna sagala beuki mah buktina ngomong basa Indonesia sarta lentongna bareurat nareundeut surupna kana sora rebek. Duduknya di sini saja sebelah kanan. Cat nu geulis teh unggah pingping na ngagalasar kana tu uruk kuring tapi manehna teu siga-siga nu ragab sakitu kaajengan teh asupna rada dongko arek diuk kelekna nyingkap meneran pisan irung kuring anak pelados teh bau bawang buruk anu sok dipake wuwung dina embun-bunan orok teh gening kuring mani asa arek orolo harita sarebel. Ti kadeukeutan mah si Kumpai teh kaciri pisan palsuna buukna katara tapak mesin web halisna dikerik diganti ku gambar gondewa bibirna kawasna bae make Mac Factor nomor 3 asa leuwih surup lamun make nomor 5 deket-deket kana pulas bajuna brukat gandola anu babari meledoskeun bau bawang TH wedakna lebah irung kandel teuing teu saimbang jeung tulang piling anu kurang rata di rogana ngan keretan tah eta mah in splendid condition rada hese nyawadna pantes lamun keretan luar negeri teh ngan sigana bae diassembling dikontrakan dipapantes teh indungna tukang metik pucuk teh bapana sinyoh kolot rada bangor. Aduh rada ya bahasa Inggrisannya pamiarsa diassembling cenah dikontrakan keun ieu mah urang maca we nya. Dina hate masanya rada heran dumeh jelema sakitu barang pake marahalna lamun ulah disebut garinding teh batumpak oplet butut da pantesna papakean kitu mah kudu dina Bel Air sakurang-kurang nage sedan swear delak tapi eta kaheran kuring gancang pisan menang terbuka barang ngadenge si Kumpai ari gek ari gorowok nanya ka anu gigireun supir ari anom geus balik. Dijawab kuno ditanya rada songong geus balik mah moal nyawani nganterkeun ka dieu ari ku aki-aki ruruntuk mah omongan sakitu ge geus cukup pikeun dijieun tanda yen si Kumpai teh keur ngajalankeun gawe salingkuh jeung si ucing di jalanan kuno gigireun supir surup kapatutna cupat kitu legeg kitu moal jauh ti calo purahna nawarkeun daging atah bari kataksir yen eta anu tiluan teh lain kaasup golongan kelas elit ras kadinya bet make aya ingetan moal tulus nyaba babarengan jeung jelema karitu sieun ka babawa sial geus arek pok ngomong hayang diturunkeun di dinya bae tapi kaburu inget bisi supir teu ngeunaheun jeung dumadakan teu nimu piekoleun. Oplet geus maju si ucing diukna di tengah belah kenca pahareup-hareup jeung si Kumpai katangen bangun teu senang da kahayang namah ngarendeng
Ucing nyandingkeun paisan. Kuring pribadi ngaradak ngarasa wegah diuk ngagigirkeun awewe eta teh. Ari sababna aamboan teu ngareunah, mending lamun aya hiliwir soir de Paris daling ding koti atawa her-her hubigan mah ieu mah lah ceuk barudak teh mah bau minyak cap babi anu sabada narajang irung tuluy nyedak kana hulu angen teh eusi peujeut asa arek kaluar tina sungut. Aduh ieu merek-merek ieu nya pamiarsa parfum luar nagari. Ari direret si Mamang anu diuk tukangan supir oge kawas nu sarbal kaciri nutupan irung ngararet deui ka mahasiswa malengos. Irungna anu mancung teh ditololkeun kana jandela tukang sinanang tang angin. Keur kitu si Ucing teh nanya ka kuring tapi edas aya tatanyaan matak sebel. Cara angseuna minyak cap babi teh pokna. Ini mau kemana? Kituna teh bari nunjuk banget. Kuring teu ngeunah ngajawab teu kurang ontohod. Ini perlu apa ini? Tunyo tanya. Ngajawab teh bari nunjuk matana terus kuda-kuda. Loh, kalau nanya orang yang bener dong. Jangan unah ini sembari itu tunjuk. Lerjegen meniren panjemoder jeg. Aduh apa namanya? Bahasa walana apa enten ieu teh nya? Duka kumaha bat kuring tuluy ngomong Amsterdam tuluyna duka dumeh itu rumah sasalah duka dumeh nejo kuring pasang-pasang bari nyorongot duka dumeh jiwana jiwa inlander sok sieun ku haok kacung Amsterdam anu tetela bae itu kalamas kelemes. Si Kumpai milu ngomong sanes kitu bapak tuluy barabat ngomong ku basa Walanda maksudna mah hampura bae eta teh budak dusun beunghar anyar eta teh henteu sakola-sakola acan. Kuring nyeleuketeuk ngajawab pondok. Dat ik al. Ti tadi geus ka taksir. Atuh beuki sidik taksiran teh yen si Kumpai teh assembling atanapi bahan luar negeri dipasang di urang jeung beuki katara yen maranehna teh keur aya dina jalan teu bener pantes lamun si Ucing kapala garong teh. Tuluyna ceuk awewe teh. Kumaha upami bapak tuker tempat sareng manehna? Karasa itu teh kahoyong nama ngarendeng serang abdi ku bapak ge tangtos kamaklum sanes. Ari diajak ngomong Sunda anu sakitu leuleuy nama atuh da kuring ge jelema bisa leuleuy ceuk kuring. Upami itu nyuhunkeun mah atuh mangga dorok-dok teh. Si Kumpai ngomong ka si Ucing ku basa anu Sunda lain Indonesia lain tapi kuring ge ngarti. Lamun hayang pindah ka dieu penta ka ieu ajengan sing adab ngomongna ulah songong cara tadi di tanah kuring mah ajengan teh jelema terhormat. Meureun nu matak si Kumpai tadi ngomong Walanda ayeuna ngomong Sunda teh maksudna mah supaya anu lian nu henteu dibawa nyarita ulah ngalartieun. Ari kuring dina hate mah ngagelenyung imut. Si Ucing yang hareup ka kuring bari rengkuh lamun teh mah nu kitu disebut rengkuh. Kalau bapak enggak keberatan saya duduknya mau di situ. Bapak boleh pindah sini. Alright boy, cek kuring bari sering ngejek. Please do it. Anu ngajawab teh bet awewena. Oh, thanks for the kindness sir. Kuring henteu kaget ngadenge eta awewe bisaeun basa Inggris dageus ka judi. Yen manehna teh budak paranakan. Sakurang-kurangna kaluaran mulo. Zaman nikah ti gubragna kana jurang teh. Mual henteu dina zaman antara 1945 jeung 1848 menghanjakalkeun budak sagelis-gelis beti gujubar. Sabot kajadian kieu ari oplet mah nyurubuk terus maju. Nepi ka hiji titik antara Ciranjang jeung Leuweung Jati jalan teh aya sawatara kilometer anu lempeng menih siga meunang nyipat. Di sisina dipelakan tangkal bungur kenca katuhu. Kuring anu ayeuna diuk di belah kenca di tengah asa tumaninah. Lantaran geus teu kaganggu ku peledosna minyak gelo. Bisa jadi ari merek mah merek mahal. Ngan irung kuringna geus butut. Tah lebah dinya jalan keur diomean di hareup aya sado kaditukeun hareupeun sado aya mesin jalan atanapi setumwol kadiekeun keur ngagiling jalan tukangan setumwol kadiekeun aya truk anu 3 ton mawa balok jeung bata.
Saking dumadak lebah setumwal teh Sado teh persis arek papaliwat jeung truk anu nyokot jalan antara Sado jeung setumwal. Estuning sosoropot pisan. Henteu eureun heula supir truk teh ari tukangan Sado oplet nu ditumpakan ku kuring maksa maju lain direm heula. Mangkaning truk mejehna ka kagokna atuh jebrod bae bujur truk anu sosoropot sarta kagok teh ngababet bujur oplet belah katuhu bareng jeung jebrodna bujur pada bujur patenggar si ucing ngagero satakar tanaga sarta si kumpai ngajerit maratan langit. Oplet kababetkeun kana gili hadena nyungkur henteu ti balik bagian katuhuna. Babakuna lebah urut kuring diuk samemeh tuker tempat ajur sama sakali. Untung pantong muka kajeblageun. Mahasiswa anu gigireun kuring jeleng luncat kuring nuturkeun ditema ku pagawe rumah sakit. Sakur anu dariuk belah kencamah kabeh salamet teu bared-bared acan. Si ucing ngarengkol katindihan ku si kumpai ari si mamang nyusup ka kolong belah kenca ngan ukur bancunur tarangna. Jabati eta mah salamet. Pakeana bae rawek supir kacepet antara panyarandean jeung setir ari nu digigireunana. Kawasna tadina rek luncat geus muka panto tapi oplet kaburu nyungkur kana gili atuh pingpingna kagencet antara gili panyungkuran jeung tihang panto. Sirahna pinuh ku getih. Si mamang kaluar bari ngusapan bancunurna sungutna terepeh nu ka Bandungan bae cenah. Kieu ya kajadianana soopet jeung mangkeluk dolaka teh urang kababawa sial tuluy crot nyiduh bangun geuleuh bari ngadelek ka si kumpai anu teu eling-eling. Harita unggal kendaraan anu liwat di stop di pentaan tulung nuhun kabeh narulungan teu kungsi sajam. Sakur anu cilaka geus diakutan ka Cianjur dina power tentara anu kabeneran ngaliwat. Ucing jeung paisan harita mah harirup keneh ngan pohara pisan ripuhna saterusna mah duka ngan nilik sareat mah siga-siga parondok umurna. Kuring jeung nu duaan deui sanajan papakean boborot getih kasebrotan ku nu cilaka neruskeun perjalanan ka Bandung. Dina sedan Tionghoa anu kuring poho deui ngaranna. Pohara bageurna kuring sadaya dijajabkeun nepi ka pamondokan masing-masing. Ti barang celakana sedan teu poho muji syukur ka Allah anu geus maparin salamet sarta kasih ucing anu ngajak tuker tempat. Sabab syariatna kulantaran tuker tempat kuring salamet teh. Mugi-mugi saterusna sing salamat. Tamat cenah ya pamiarsa. Sarepon anu judulna 3 kali salamet. Sakitu anu tiasa kapihatur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.